daya bahan salempang mang hariwang tuduh jalan nyata ke padoman lempang kenutumut kadawu nu dipikudu kernu ingkar dipola nu dipiula Qur'anul Karim Qur'anul Azim Qur'an iman hudalana Qur'an yang sirotona kama syamsiyan wir ardo Qur'an yahdi hayatana Qur'an ba'u rahmatana Qur'an yahdi hayatana Qur'an ba'u rahmatana esi Qur'an Islam iman ihsan Islam iman ihsan agama tunggal taya liana tekad kuat taya rengrotna lempang lempeng taya nyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa anu mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiasa tepang deui di acara Kawih Sunda Islami diserangan ku Kang Diri Sendal Pribados Aswen tiasa memandu ieu kawih. Insyaallah ayeuna bade ngabahas perkawis Al-Qur'an mangrupikeun pedoman kanggo umat manusia. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun kumna manusia gubrag lahir ke alam dunia memang tujuanana ngabdi ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan pedah dina nalika manehanana nyata manusia sabadana aya di alam dunia ku Gusti Allah henteu diantepkeun tapi dipasihan jalan kanggo ngambah di alam dunia na sangkan manehanana bisa bahagia di dunia tur salamet dugi ke akhirat. Naon diantawisna nyata anu jantenkeun ngarahkeun ka manusia teh supaya manusia salamet di alam dunia nyaeta aya anu namina Al-Qur'an. Al-Qur'an teh ngagaduhan fungsi kanggo nuduhkeun manusia sangkan manusia dina nalika hirup di alam dunia bisa selamat tur bahagia dugi ka akhirat. Nah, begituna urang selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, abdina Allah Subhanahu wa taala, urang sasarengan yuk ngabdi ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah, hirup ieu di alam dunia, urang kudu nuturkeun pedoman Al-Qur'an anu diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sangkan urang bisa bagja di dunia dugi ka akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'anul Karim Qur'anul Azim Qur'an iman hudalana Qur'an yang sirotona kama samsi yang ardo Qur'an yahdi hayatana Qur'an babu rahmatana Qur'an yahdi hayatana Qur'an babu rahmatana esi Qur'an Islam iman ihsan Islam iman ihsan agama tunggal taya liana tekad kuat taya rengrotna lempang lempeng taya nyimpang